Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam iltamisu ar-rizqa fin nikah. Wa qala aydha ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salih. Wa qala aydha an-nisa'u imadul bilad idza saluhat saluhal bilad wa idza fasadat fasadatil bilad. Wa qala aydha nawwiru buyutakum bisolah wa qiraatil Qur'an. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Mudah-mudahan yang ngeriungan orang sadayana lungsurna rahmat ridha magfirah kanyaah wiji sareng kabagjaan kalebur urang kapangkonan urang khususna kasahibil maksad lungsurna ieu hujan sing ngajatkeun hujan berkah ka sadayana. Ayo dulur-dulur berjamaah sholawatan kanggo pibekelen di dunia jeung di akhirat. Ayo dulur-dulur berjamaah sholawatan kanggo pibekelen di dunia jeung di akhirat. Allahumma sholli ala ya Rasulullah khudh biyadi qallat ilati adrikni ya Rasulullah ya Rasulullah khudh biyadina qallat hilatuna adrikna ya Rasulullah adrikna ya Rasulullah. Di yaumil akhir bamugi jamaah gahiji sareng guru-guru abdi giring ka sawargi. Di yaumil akhir pamugi jamaah gahiji sareng guru-guru abdi giring ka sawargi. Allahumma sholli assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi
أكثنا بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Tanpa musik Allah. Ya Rasulullah. Ya Habib Allah. Khudh biyadina ya Rasulullah. Qallat hilatuna ya Rasulullah. Pamugi sahibul hajat enggal diijabah, disehatkan lahir batin berkah keluarga. Pamugi sahibul hajat enggal diijabah, panganten baru jantan صلي على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك. اللهم صل وسلم وبارك. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Semakin berkah hujan semakin ageng. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ka panggung ajengan kahujanan. Semakin hariwang tukang son gada gidig. Sok sieun koslet. Bae eta mah kumaha tukang son bae. Berarti euy ngajina ulah lila teuing ceuk tukang son, hayang buru-buru maehan. Nya Kang nya. Nggak sama poe di dia. Waktu nggak tilu, nggak semua aku mesti dituguhan nggak tilu nggak menang nyuguhan lagi. Pokoknya malaman ayat tamu lebih titilu poe kan sing masak sorangan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, to the point bae pokok bahasan sim kuring hormat tilawat mah parantos di awal mukadimah tadi dugikan neme oge sambutan. Intina insyaallah dina ieu kesempatan sim kuring ngadugikeun jadah doa bae khusus ka panganten yang Sri Fitria Nur Hikmah anu nikah ka Cep Yudi Aulia Rahmat. Hah? Podo Neng Yudi, Neng Yudi. Cep Yudi Sugianto doakan kurang sadayana iya panganten sing jadi panganten super sakali asup langsung namper. Amin ya robbal alamin. Cek uing keheula cek Judi enjing tah malam Rebo mulai alus tah malam Rebo. Insyaallah lamun sakali asup langsung namper budakna bakal budak jadi murang kalihna anu pinter dina masalah ilmu agamana. Matak anjing mah Cep Yudi ti magrib hantam bae nepi ka subuh. Mana kan Kang? Nyeret Kang. Tadi dia tadi diharap di dinya tah gitulah. Geus saya paehan eta mah. Si koslet pang nama deka, teu tanggung jawab. Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Anu bage kieu deka. Oh dilaan iya. Baiklah. Intina doa parantos neme insyaallah ngabangun rumah tangga. Bahasa ngabangun berarti henteu cukup ku hiji faktor bae. Jika urang ngabangun imah bae, ngabangun rumah tangga teh. Contoh lamun urang rek ngabangun bumi cukup ku keusik henteu. Cukup ku bata henteu. Cukup ku semen henteu.
teu cukup semene hungkul digunukeun lain nyieun imah berarti eta mah material. Itu tak kuhal eta ngabangun rumah tangga sami kirang langkung sareng ngabangun bumi kudu aya sababaraha faktor. Kuhal ieu rumah tangga oge teu cukup ku caroge hungkul, teu cukup ku istri hungkul. Caroge jeung istri kudu sinambung kesinambungan ngahiji bareng babarengan dina ngawangun rumah tangga bahagia. Ketika geus jadi budak eta sabada na hasil duaan budakna budak bapana budak indungna. Budak bapana budak indungna. Budak bapana indungna mati bangkur katitipan hungkul itu sabenerna nama. Sok, naon sababna? Sabab lamun disebut budak indungna ketika budak awewe, kira-kira indungna bisa ngawalian henteu? Nya henteu kajen teu gegenean ka ditu ka dieu. Eueuh bapana mah moal bisa diwalian. Kajen pangheulana dangdan matak budak bapana indungna nama hanya sebatas katitip. Taku sabab gitu kedua belah pihak antawis caroge jeung istri binih pertama adalah ada di suami rek binih alus atanapi gopet kumaha salaki nu dipelakeun di pamajikan lir ibarat urang melak pare lamun melak pare binih alus dipelakeun dina tanah anu tandus kira-kira pare nak bakal kaala moal ya moal pare nama pare mahal menang ti kota ngan dipelakeuna dina perkara atanapi taneuh atanapi sawah anu garing eueuh cayan tandus kira-kira eta pare kaala moal jadi moal atunya moal. Taku hal eta seorang suami binih dipelakeun di istri lamun binih na alus dipelakeun di istri na goreng patut atunya moal jadi murang kalih anu soleh. Sabalikna ayeuna ari sawah nama alus sawah nama ledok sawah nama cayan sawah nama menang nganglerna oge alus ngan binihna binih gopet kira-kira eta pare kaala moal paeh pucuk ku sabab kitu saur baginda Rasul ketika orang rek mencari pendamping hidup seorang suami rek mencari pendamping hidup seorang istri maka kudu aya minimal 4 faktor kudu aya sadayana lamun teu aya nyawayahna hiji bae. Nomor kahiji lamun seorang suami rek melakeun eta binih dina perkara anu alus tingali nu rek ditanuran ku urang hiji tempo geulis apa henteu naon sababna binis aluh oge binih alus oge ari dipelakeun kanu gopet mah moal pati alus ngageolna naon sababna aing ada pemajikan nage nih kayak darah nutut kieu mah teu pati hayang aing melakeun nage teu sumangat bari heuai naon sababna heuh da pamajikanna oge atuh hareng nu dipelakeunana oge nepi ka teu pikaresepeun itu kajen teng binih alus kajen teng kumaha taku sabab kitu maka saur baginda Rasul nu pangheulana disebat teh li jamaliha geulis apa henteu mata kuayahna lamun urang kawin kudu neangan anu ge maka ku sabab kitu istri lamun hayang payu ka lalaki kudu gumelis kudu geulis atuh cenah ustad dawi ngedak geus hideung jiga kieu nya pulas bae naon sababna da geulis lain tiba ukur geulis lahirna hungkul geulis dua faktor geulis lahir geulis batin. Ari jasadna namanya lumayan baiklah gitu tepati era ting mawa ka pasar tapi hatena masya Allah sugan mah bidadari dari kahyangan itu lebih penting coy daripada misalkan ari jasadna nama geulis ari jasadna nama rancuni tapi hatena hate jurig cilaka eta mah moal ngari duit lalaki
moal ngari senal lalaki, moal ngari kolor lalaki digadekeun terus. Naon sababna boga hatena hate juri. Maka bangun seorang istri lahir harus jamal, hartosna harus cantik, hati pun juga inner beauty-nya pun juga harus cantik. Outer beauty na mata jasad gelis, inner beauty na hatena sing alus. Itulah yang paling dirindukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang istri gelis lahirna, gelis batina. Maka dina hadis anu pertama, pilih seorang istri teh nu gelis. Legi gelis naona, terutama ya tah gelis hatena. Santri wayahna bangun hate hidup sing garelis. Kajen teuing beungeut teu pati gelis sikeun bae. Tong pati naon kitu istilahna teh, tong pati nyari hate teuing. Tong pati nyari hate dek rada kieu ieu teh irung pegek we ngah. Payu moal. Payu insyaallah aya jodohna geus disiapkeun ku Allah ajwaja. Setiap manusia yang dilahirkan ke dunia sudah ada jodohnya. Ngan teuing di mana? Teuing iraha ngan wayahna istri ya santri tong sok nanawarkeun diri. Teu kaur aya lalaki serenteng kawin hek uing. Aya TNI ka ieu ka Pontren, wah dararangdan. Da aya TNI loba pemuda keneh. Teu nyaho di dor sia. Gitu. Inner beauty mah insyaallah bakal kapimilik deui ku jalmi atanapi caroge anu inner beauty-na pun juga sae. Naon sabna ku Allah ngahaja dijodohkeun. Nu alus bakal dijodohkeun deui jeung nu alus. Supados naon? Supados ngahasilkeun turunan anu alus. Itu. Keun bae ari masalah nu goreng, masalah lahir jeung goreng, masalah caroge atanapi outer beauty na makeun bae. Nu penting mah ieu we nyambung hatena nu kasep jeung nu kasep hatena gelis hate insyaallah ku Allah bakal disambungkeun. Maka ku hal eta bina dirimu wayahna inner beauty na hatena harus solehah. Naon margina? An-nisa'u imadul bilad idza saluhat saluhal bilad wa idza fasadat fasadatil bilad. Istri nu hatena solehah adalah salah satu pondasi di rumah tangga. Nu pertama nama tah ku sabab kitu jarang dibahas masalah inner beauty hate. Nu penting mah ieu we dipoles belaan tina online. Menang mesen tina online dah hayang bodas. Teu kudu tina online neangan kalatan sacet bodas. Taplok we. Lain ieu intina nama, lain ieu tapi iya ya. Sing alus, hese neangan nu kieu alus teh. Nu jeroan alus mah hese. Da kapanggihna ge kudu jeroan deui. Jeroan deui gitunya. Luar deui. Tak kusabab kitu doakeun neng si Sri Fitria mudah-mudahan inner beauty-na gelis, outer beauty-na mantap. Amin ya robbal. Kang Yudi inner beauty-na lahir batina sing jadi pemimpin rumah tangga anu soleh oge lahirna sing jadi imam anu soleh. Amin ya robbal alamin. Doakeun ku urang doakeun. Geus aya ciri-cirina kabagjaanna nama. Di mana-mana nu kawin hujan insyaallah bakal kadituna mantap. Itu. Naon sababna? Insyaallah nya kitu we lah pokona nama. Sabab kabeh oge jalma mah tina cai. Ieu teh salah sahijina cai nu diturunkeun ku Allah ngajadikeun kaberkahan. Sok sanajan ceuk hate urang ieu teh asa teu pati geunah justru uing alhamdulillah. Alhamdulillah kahayang mah leuwih badag leuwih ti kieu hujan teh. Itu. Leuwih gede we ngakahayang mah. Tu ngeuning. Leuwih gede. Lain poe ayeuna isukan deui. Soalna dek nyawah di ditu kaburu garing ieu. Entah intina nama. Eta nomor kahiji, maka baginda Rasul nguningakeun ka urang sadayana
carilah pendamping hidup nu kahiji teh bahasana teh li jamaliha geulis batina hiji tah. Nomor kadua lina sabiha turunanana. Naon sababna? Sabab turunan mempengaruhi, turunan teh mempengaruhi karena turunan urang sabadana. Turunan alus, doa inung bapa alus bakal ngahasilkeun budak-budak anu aralus. Kajeun teuing misalkeun budakna teu pernah masantren, tapi doa inung bapa anu alus, ikhlas, ridho lillahi ta'ala keur korban keluarga. Ikhlas, ridho keur korban keluarga. Insya Allah dengan berbagai macam doa yang dilontarkan oleh seorang ibu, seorang ayah untuk kemaslahatan anak-anaknya, insya Allah yakin anakna bakal soleh. Maka loba ibu bapak ngadoa singnyaan kanu janten murang kali urang. Sabab doa inung, doa bapak teka hijab ku naon-naon. Doaul walad alal walid ka doail anbiya li ummatihi. Doana inung jeung bapak kanu jadi anak seperti doana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanggo umatna. Maka ngadoakeun murang kalih sing alus, kajeun teuing murang kalih keur budakna bedegong, kajeun teuing murang kalih teu pati surup jeung lelemutan inung bapana, tapi doa mah ulah salah ngadoa ka Gusti Allah. Teu umur 5 tahun sugan umur 10 tahun, teu umur 10 tahun sugan umur 20 tahun, teu umur 20 tahun sugan umur 30 tahun. Sabab manusia adalah makhluk yang berubah. Allah mababarieun ngarobahkeun alus jelema jadi goreng, ngarobahkeun goreng jelema jadi alus. Allah mah babarieun kun fayakun. Allah tidak terintervensi. Aduh naon dek hararese terintervensi. Aduh naon intervensi teh? Tidak terpengaruh oleh makhluk. Matak urang lamun ngadua ka Gusti Allah, Gusti abdi teh hoyong anu henteu wae ari ceuk urang teh nah Gusti teh ngadoa teh ka uing teh henteu ngaijabah wae ari ceuk Gusti teh kieu ari aing na kudu kumaha sia aing mah kumaha aing we kitu ngan maneh tong eureun ngadua masalah ngarobah kumaha aing we ceuk Allah. Naon sababna? Sabab Gusti Allah mah moal bisa karobahkeun ku doa jelema kumaha Gusti Allah mah yasha pangarsana Allah. Ngan urang kudu boga ikhtiar urang nyaeta doa beurang penting sing alus kanu jadi anak. Insya Allah doakeun rek anak kumaha bae oge cek bahasa kolot mah burung palung naon ngaranna? Hah? Bodo gelo. Burung palung bodo gelo. Anger eta teh anak batur. Gelona itu burung palung bodo gelo bahasa kitu tah. Bakat tingku naon? Bakat tingkunya kanu jadi anak. Jadi bahasa kolot masya Allah bukaun urang sadayana. Sama sagalak-galakna macan moal ngadahar termos. Begitu? Jadi sagalak-galakna macan moal ngadahar anakna. Hartina sag baong-baongna naon eta teh? Kolot tetep we nyaah kanu jadi anak mah. Maka ku hal eta doakeun putra putri urang sing saroleh. Amin ya Allah ya robbal alamin. Wur hiji. Geus aya Kang, geus mana eta sawer teh aya? Can aya sawer. Dua heula dua pan geus dua. Hiji Jamal gelisna, gelis dua Interbeauty gelis hate, gelis lahir. Nomor kedua turunanana. Turunan teangan turunan anu alus. Insya Allah bakal ngahasilkeun deui turunan anu sae dua tah. Can aya keneh sawer deh kah? Aduh ka edek moal gitu. Barudak geus ngadaragoan. Sebenarnya mah barudak ngadagoan sawer. Lain ngadaguan tausiah lain da geus boseneun uing hayang ngawak-wak unggal poe di kobong. Da mustamina mah geuningan ieu teh di bumi na masing-masing tuh. Da hujan teh alhamdulillah. Tapi kakupingeun mudah-mudahan amin. Dua heula sholawat bari ngadaguan sawer. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Rakkata aina ya syauqan wa
يا شوقا ولطيبة ذرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي هذا يا قلب ورفقا صلوا على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبقاره راء تعلق يبكي يسأل خالقه وأتاه الوحي فأشرق قلب بالحق تعلق وبقاره راء تعلق يبكي يسأل خالقه وأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا في روضة سكنت روحي وجوار الحادي محمد يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا في روضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. alhamdulillah Kang Jinal, mudah-mudahan singka gentosan oh ti pangantennya 50.000 ti panganten tuh 50.000 kali 10 berarti bakal langsung ku Allah cash kali 10 berarti 500.000 insyaallah. Iya 2.000 5.000 10.000 50.000. Mantap bos. Siap ya teh sawer siap. Baik hujan baik. Hujan. Tuhnya langsung ban. Kudu aya nu ngalungkeun tah di dinya. Tah ku banser dialungkeunana. Meh rada kenal banser teh ka awewe lah. Kajian diseret banserna. Banser. Ya, dada. Ya ngalungkeun ya. Tong diasupkeun kana saku kumaneh saware. Awur-awur ditunya. Tong dibawa ka ditu. Ka di dita tadi tadi. Lagi dibekal. Sok cicing heula dinya deket Jani tah. Allahumma sholli wa sallim wa barik
Jadi nomor kahiji tadi ku orang ketika orang mencari pendamping hidup 4 syarat baginda Rasul memberikan ke orang hiji arahan. Nomor kahiji carilah pendamping hidup lamun lalaki nukas, lamun awe nugel, terutami kasepna kasep bat, kasep jiwa. Eta nu utami nama. Kumaha hoyong ningali kasep jiwa jeung henteu maka mungkin nomor kaopat tingalina. Nomor katilu heula ayeuna. Nomor katilu nyaeta limaliha hartana. Lain harta inung bapana lain. Kajen teuing anak nu beunghar budakna mah anger miskin. Can pugu anak nu beunghar budakna jadi beunghar can pugu. Betul apa betul? Tong ditingali beungharna, tong ditingali miskina. Harta di dieu adalah harta yang paling sangat ku Allah jeung Rasul dirindukan adalah harta akhlak. Eta. Naon sababna? Sabab ngabanding antara harta jeung nomor 4 nya eta lidiniha agama. Tong ditingali ieu mah jelema beunghar, ieu mah jelema miskin, jelema beunghar mah pasti anakna ge engke bakal beunghar can puguh. Teu sakedik orang tuana kaya tapi anakna ketika rumah tangga jatuh miskin. Teu sakedik orang tuana miskin ketika rumah tangga anakna jadi kaya. Betul apa betul? Loba oge orang tuana kaya ketika rumah tangga anakna pun juga jadi kaya raya. Banyak pun juga orang tuana miskin ketika rumah tangga anakna ge miskin. Taku hal eta jangan dijadikan patokan ketika kita menjadi rumah tangga, memilih rumah tangga ningali kana hartana. Itu adalah salah besar. Maka nomor kaopat saur baginda Rasul wayana lidiniha tingali agamana. Sabab teu meunang muslim kawin kanon muslim. Teu meunang orang Islam kawin ka kafir kanon muslim. Non muslim teh nu diakui di negara Indonesia aya Yahudi, aya Nasrani, aya Kristen, ada Buddha, Protestantan dan sebagainya. Maka di sini maka di dia tingali agamana. Agama di dia Islam apa henteu? Saakidah apa henteu? Sarua teh sahadatna jeung urang apa henteu? Maka ku sabab eta ibu hadirin rahimakumullah, lamun opatanana teu aya punten, lamun teu bisa kumpul opatanana padfar bidati din saudara Rasul. Pilih agamana, hartina wayahna daek teu daek, muslim harus kawin dengan muslim. Islam wajib kawin jeung Islam deui. Teu meunang kajeun teuing orang Kristen beunghar kaya raya kasep dan lain sebagainya datang ka naringul ngalamar ka urang naringul, ku urang naringul ditarima bae da katempo kasep jeung beungharna. Itu adalah salah besar. Jangan mengharap kebahagiaan dunia dan akhirat, pasti bakal sangsara dunyana jeung akhiratna. Naudzubillahi min dalik. Ku sabab kitu selektiflah mencari pendamping hidup. Mudah-mudahan sing jadi berkah sadayana amin. Sabab naon? Sabab rumah tangga lain tiba ukur di dunia dipertanggungjawabkeun tapi nepi ka yaumil ijazah wal hisab ka akhirat anu poekna hartina kehidupanana moal aya tungtungna. Ku hal eta santri nu gareulis cok didoakeun mudah-mudahan hidup sadayana sing ngagaduhan pendamping hidup nu bertanggung jawab dunia dan akhirat. Amin. Atuh ayeuna santri pamegat mudah-mudahan sing meunang pendamping hidup anu geulis soleh dunia jeung akhirat. Tawe ngadoakeun nama wingah ai ka barudak mah kitu mudah-mudahan. Nya barudak nya teuing. Hampir dipiceun ku hinung maneh. Da buduk teh. Keun bae sing sabar di pasantren mah sing konaa ngaranna ge di pasantren wayahna teu keur buduk saeutik hayang balik maneh mah. Budukna cungcurungan teh apa geuning. Gogoda eta mah gogoda keun bae didoakeun we buduk teh sing ngajadikeun buduk
anu mawa kabagjaan, amin. Budug membawa nikmat, daker molor ke geget trete, pan kieu nikmat, belaan nyingsat geuningan eta calana oge. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Urang shalawat heula bari sawer heula. Jang, sawer jang. Alhamdulillah ti sahibil maksad, ya mudah-mudahan anu disawerkeun ka murang kali santri, dianggo ibadah ku murang kali santri, ganjaranna ngocor ka sahibil maksad bari tengurangan ganjaran anu nuangna. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadi wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha
eta benang kudu di tukang oge geura. Hayo we eta unur-unur hayo. Nyaho di dieu. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan berkah sadayana amin ya Allah ya Rabbi ya Rabbal. Sakitu mudah-mudahan sing janten manfaat ka sadayana hapunten anu kasuhun. Khud masafa wada makadar wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.